Jangan ngomongan sia wae. Syariat teh bak kekararoid malah lodar para raeh. Sok renungkeun. Maka dari itu jangan sampai ada laporan lagi bahwa sia henteu sarolat. Siap laksanakan. Arman, Lukman, Ujang, Tohir. Sia paketo isukan kabeh ngelatih ngabedil. Maka dari itu semuanya jangan ada yang molornya malam-malam, jangan begadang. Dikarenakan kalian semua sama, kalau udah HS tuh hese kena hudangnya, siga anu modar, siga diumakeun buah, bingung aing mada. Saria mah begadang beuki, hudang hese henteu salat subuh. Mentaknya lamun hese hudang aina geura molor. Kalau hurkeun bedil, gerak. Bersiap-siap untuk molor. Gerak. Kalau hurkeun bedil, gerak. Sia kabehan ulah poho maca doa. Siap laksanakan Wah Haji. Bismika ahya wa bismika amut. Kahandapkeun bedilna. Gerak. Malor. Kahadir ke salat subuh. Siap nyonya bedil, gerak. Sakali deui, gerak. Yang semalam nonton Pina Garut siapa di sini? Suarana karengean, euy. Oh. Malah ginian, si Wahadi bisa nyamun gitunya. Waktu keur peuting deek ngarengeun suara oh karenge. Saha nu keur peuting teu sare begadang, haram jadah deui. Haji naon tah? Lapor Wah Haji, keur peuting daek begadang tapi henteu oh. Pokoknya mah bagi siapapun yang waktu malam nonton Pina Garut, jangan sekali-kali lagi, lamun sekali-kali lagi ka aing bandring. Saria mah jam lote meuni kemilabina. Ayeuna aing ngarek nanya di desa nu hayang asup surga. Saya Haji. Kunaon sia? Sebab di surga mah ngeunaheun. Nempo kadinya hungkul sia mah, sok salat tara. Nyaosok atuh Haji, eta ge lamun keur daek, lamun keur inget. Astagfirullahaladzim, diuk sia. Ulah bangga ku pangkat, ulah bangga ku profesi, ulah bangga ku jabatan. Pangkat jeung jabatan luhur tapi tos salat mah rek naon atuh? Hakaneun jurig. Kumaha lamun sararia isukan paeh? Bismillah jeung malikir atuh. Ayeuna saha nu biasa salat subuh? Dek salat lah tadi salat subuh tapi henteu hudu eueuh caina. Gelo sugan sia mah, manya salat wudu. Oh, Gusti yang agung, maafkanlah hambamu ini yang sangat bangor.